Harita geus katingali si Kohar keur ngalumampah maluruh ka rorompok si Denok. Nalika si Denok anu demplon demplu keur beberes di imah, sasapu ngepel, bari nonggeng segala rupa tetela keur mangkas jukut nu aya di halaman imahna. Si Kohar ngan ukur bisa ningalikeun we harita keneh disodok ti tukang runtahna. Satuluyna diaurkeun ka pamenteuna si Kohar kusabab geus kurang ajar ka dirina. Kurang ajar Kang Kohar, kurang ajar pisan. Dasar lalaki genit, dasar lalaki cunihin, kurang ajar pisan. Ampun Nyai, ampun Nyai, ampun Nyai, ampun. Moal kali-kali deui akang mah ampun Nyai, ampun. Kurang ajar pisan. Harita si Denok anu dempulon teh rikat ngepret si Kang Kohar. Lain bantrak-bantrakeun, dikepret bolak-balik. Pret, pret. Ampun Denok. Ampun Kakang Denok. Rasakeun teh kepretan teh Nyai. Bunga bet cunihin kitu ke Nyai. Ampun Nyai Denok, ampun. Moal kali-kali deui ampun Nyai Denok. Geuleuh atuh da, ka Nyai teh meuni cunihin kitu. Kurang ajar lalaki teh.